Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin, ku kaagungan, ku kudrot, ku irodat, ku pangawasa Allah urang sadaya tiasa patepung labung pamprok jonghok gempangan di ieu tempat. Muga-muga dicutat dicatat ku Allah Rabbul Alamin. Muga-muga ieu gempangan teh sing datangna rahmat jeung pitulung mantena. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, Ketua MUI, Ketua DMI, Bapak Kiai, santri, nu kusim kuring dipihormat, guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lembur, ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma teh kudu puguh kana tujuan. Lamun hirup hayang beunghar tah maka beunghar tujuanana hayang nyaah kanu miskin, matak doa kitu mah babari beungharna. Sabab naon? Sabab keur miskin hayang beunghar, geus beunghar hayang nulung kanu miskin. Ari urang mah doa teh cukup ku hayang beunghar, matak geus beunghar teh kumed we kanu miskin. Akhirna kaituna teh sangsara deui hirup. Jadi doa teh teu tamat. Lamun ibu berpikir kabehanana nu ngaran hirup teh boga tujuan. Lamun ibu tujuan hirup hayang salamet dunya jeung akhirat, da akhirat mah jawabanana dunya. Lamun ibu ngarep-ngarep akhirat ari dunya sok lapur, tah eta teh bakal lapur duanana. Ai akhirat teh gambaran dunya. Lamun ibu hayang salamet di alam akhirat maka salametkeun heula alam dunia. Kumaha carana nyalametkeun dunia? Panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas, boro-boro mah di akhirat, da akhirat mah buruhna, tah di dunia ge bakal loba nu mikanyaan. Heueuh well. Ari ieu mah ari di akhirat hayang salamet, aya di dunya jeung dulur teu akur, jeung tetangga parasea, parebut warisan, dogdag adi jeung lanceuk, boro-boro di akhirat, di dunya ge dicekek batur. Ternyata akhirat teh ieu geuninganan, samemeh urang nganjang ka alam akhirat deuk nyokot buruh, maka dunya ayeuna rasakeun pigawe jeung amal. Matak hakikat kahirupan teh di mana sabenerna? Ayeuna judulna urang pan ieu teh pangajian. Lamun ibu hirup hayang salamet dunya jeung akhirat, tah ari pangajian hayang naon? Nya ceuk lamai mah hayang ilmu, pan ceuk hate mah hayang lalajo urang. Lamun ceuk ibu jeung ceuk bapak pangajian, saban-saban pangajian hayang ilmu, tanya kana awak, lamun Allah mikeun ilmu ka urang kira-kira ieu awak sanggup moal? Da loba jelema dibere ilmu tapi awakna teu sanggup, matak teu saeutik, boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu bakal mabur, bakal ngencar tina dirina, ilmu moal betah di jelema nu kotor eusi hatena. Wow. Aduh. Dan nu hese mah lain ilmuna, Pak. Tapi cahaya tina eta ilmu. Nu hese lain salatna, Pak, tapi akhlak sanggeus salatna. Matak loba jelema salat ngomongkeun batur, ngahina batur, nyaci batur, apaan salat tapi naha teu ngarobah eusi hatena. Tamatak nu ngaran ilmu, ilmu teh beunang, ilmu teh gampang, tah nu hese mah cahaya tina eta ilmu. Teu saeutik jelema baroga ilmu tapi hirup poek wae. Padahal al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Mun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah baroga ilmu tapi naha hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi ditoong tina kijep kieu kijep beureuk hees atuh. Kabeh ge da arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nu nerangkeun infak sedekah ge peditna mah anger teh. Ibu ge apal da kasalaki teh kudu hormat, geuning duit leutik mah rada jadi. Gening urang teh ilmu teh karek samet apal. Sedengkeun Allah menta ikmali nu apal teh kudu ikmali, kudu amal. Tak urang teh karek apal, can boga amal. Matak paingan ilmu teh jadi cahaya, da urang mah karek ngapalkeun, can bisa ngamalkeun. Well. Matak hakikat ilmu teh atuh di mana?
Hiji ilmu teh bakal cicing dina jasad, tempatna dina sirah. Kadua ilmu teh bakal cicing dina hate, katilu ilmu cicing dina rasa, kaopat ilmu cicing dina wujud. Lamun ilmu geus cicing dina jasad, tempatna dina mastaka. Masantren 20 tahun sekolah nepi ka kuliah na perguruan tinggi eta mah karek dina mastaka ilmu teh. Maka nu ngaran ilmu urang menang ti guru ta ilmu teh tuluy ku urang di beja-beja eta mah karek ilmu beja di beja-beja. Jadi dipigawe mah aca. Ibarat kumaha we budak ibu anu SMA teh geuning diajar matematika 20 juta tambah 30 juta 50 bogaeun teu duitna. Nya apal jumlah nama ngan urusan duit nama ongkos ge ti kolot keneh. Tah urang teh dina agama teh hampura status teh sarupa kitu karek apal dina mastaka tapi can apal cara migawena matak cek agama ulah pasea tapi naha ustad ge sok parasea. Wow. Agama nu mana nu nitah pasea? Matak hakikatnya gening penting ibu ilmu hakikatnya da agama lain ngarobah tiung, agama lain ngarobah baju, agama teu ngarobah bahasa. Ulah dapon maneh pinter kana agama jadi umi jeung abi ai palebah pasea jadi cucu ngiksia. Ulah dapon maneh pinter dina agama nepi ka jadi anak jeung antum. Urang Sunda mah sim kuring we jeung pribados. Pun biang jeung pun bapak, pun lanceuk jeung pun adi eta we teu kudu uhi jeung ahti. Da agama mah lain ngarobah bahasa jeung agama ge lain ngarobah tiung jeung baju. Lamun agama ngarobah tiung jeung baju maka salaki nu bakal berat. Tiap deuk pangajian robah baju jeung tiungna. Senen bodas pan ngaranyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Ceuk salaki teh eureun pangajian teh jangar kana hulu haben meulian baju. Artina agama lain ngarobah baju. Tapi agama tah ngarobah eusining hate. Matak jalma caricing dina agama gerak tempokeun sifat agama nu sabenerna. Well. Tuh. Matak lamun ilmu karek samet dina sirah, dina mastaka eta teh karek apa? Maka lamun ilmu geus apal, aya nu ceuk Allah teh kalimat nu pangberatna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ta eta teh dunya jeung eusina ditimbang pangberat-beratna dunya jeung eusina berat keneh subhanallah alhamdulillah da memang di dunya ge berat lain berat timbanganana berat milampahna. Pan ai lambai mah sarada ge osok wiridan subhanallah ai subhanallah teh maha suci Gusti Allah cing tila kalimat subhanallah maha suci Gusti Allah nah hate kotor jadi robah dara rasaan merada anger subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri sirah. Subhanallah dibaca kadang-kadang dulur meuli kongkorong manehna ge kabita kapanasan deureg-deug meuli kongkorong nu batur bisa dijual panu manehna mah henteu da kongkorong tina lajada ladang COD. Artina subhanallah teh teu matak ngarobah eusi hate atuh di mana subhanallah bijilna karek samet mastaka jeung bibirna can katempo laku lampah dina eusi hatena. Wah. Aduh bari arari ieu eta teh kitu. Tuh. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Ari kabeh puji teh nu Allah berarti urang mah teu boga hak pikeun dipuji tapi naha manusia daek ibadah bet asa kapuji ku ibadahna. Apan paragpag status Facebook teh ibu mun deuk tahajud teh nyieun status OTW tahajud. Atuh bubar tahajud tutunuhan. Da hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun. Pan ieu teh capek Pak sadengkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah naon alasan urang kudu dipuji batur eueuh pujieun urang mah eueuh nu daek didaekeun nu alus dialuskeun nu pintar dipinterkeun nu bisa dibisakeun nu mampuh dimampuhkeun tanpa Allah urang lain sasaha bapak bisa salat ku Allah dibisakeun ibu daek ka masjid ku Allah didaekeun bapak daek barang bere ku Allah dibisakeun mata kabehanana ge lain urang ternyata Allah anu mutlak sagala-galana matak tong sagala di aku da ieu mah atuh kumaha hirup teh sagala di aku boga harta di aku akhirna jadi pedir boga salaki di aku akhirna nalika maot teh stres padahal sanyaahnya anak ibu ka salaki anger salaki bakal ngantunkeun da eueuh sugan awewe anu nalika salakina maot bapak abdi udah dijung saha deuk ngiring we ka jero kubur teh eta teh awewe buraong Pak da kanyataan mah salaki maot bener nyarita mah sarupa kitu tungguan geus natus
buuk dibeureman deui, bibir dibeureman deui, kadang-kadang beungeut cenah glowing deui, baju ge sareksi deui, nareangan jodoh deui, nepi ka poho eta ka almarhum nu geus maot, kumaha ari mimiti, bade jeung saha da abdi teh teu aya saha si gede wadul. Pupulasan geuning dunya teh. Matak lamun ayeuna cek urang poe Jumaah cantang tu na poe Sabtu. Poe Sabtu cantang tu dina poe Minggu. Matak nana gerhana ceramah ayeuna bajuna kieu calanana kieu teh di kopiah tong wakanangtukeun poe ayeuna isuk mah boa robahkeun we atuh. Tuh kuat amin. Tapi da anger keur jelema anu boga panyakit mah deuk robah awak kuring, deuk make kopiah, make udeng, make sorban, anger bakal diomongkeun kumaha ngomongna leuheung ayeuna mah di kopiah kitu. Jadi kekeh lamun manusia hayang kapake ku manusia bakal capek dirina ripuh dina awakna, maka nu ngaran hirup leuwih hade hina luarna tapi mulia jerona daripada mulia luarna tapi hina jerona. Ngareneng jeung kadongdong kaitu reumet jerona tapi lemes luarna. Weh. Keheul atuh da. Ta ieu tiung marahal, baju marahal, ari infak 1000 pan era teh. Eta teh mulia luarna ngan hina jerona. Kadinya gara salah ladar. Bener? Tuh, nu miskin mah hina luarna tapi mulia jerona. Palebah mana nu miskin bogaeun duit henteu, baju nage anu serba 70 we. Tiung nu serba 35, baju nu serba 70, dihijikeun teh ukur 100.000, tapi palebah infak 5.000, gede. Nah, boga duitna 10 dibikeun 5.000, satengahna nu dipiboga dibikeun. Coba nu beunghar saem siap mere 500 juta. Heuh, mata kurang teh eleh kene ku si itu. Kahartos ya. Matak nu baleunghar teh kudunya kanu miskin, pahala mah beunang kene ku itu, nu gede nu beunghar sodaqohna kudu gede, nu miskin mah teu kudu sodaqoh da teu dipenta, atuh eta manehna mere 10.000 nyumbang 5.000 satengan harta ge disumbangkeun. Coba bos soto Betawi boga duit 3M, nah sanggup 1,5 M dibikeun ka masjid. Cantang tuh Pak. Matak sakapeung nu ngaran hirup teh hargaeun urang teh saha? Itu geuning anu luarna hina tapi jerona mulia. Kahartos ya. Matak agama teh lain ngarobah awak, lain ngarobah baju, tah ngarobah eusi hate. Ari tiung ngaguyupuk aya kana gosip beuki. Pan eta teh teu robah-robah eusi hate teh. Ari tiung ngaguyupuk ai kana gosip dungdak dengdek. Ari tiung ngaguyupuk ujung gamis ngangsar, aiteun batur nyeun kasalahan ngocobrot teh ngagogoreng batur. Berarti si eta ukur ngalusan awakna teu alus jeung eusi hate nu sabenerna. Padahal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Benernya Bu? Tuh. Innallaha la yangduru ila arsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum. Allah teu nempo baju, Allah teu nempo beungeut, Allah teu nempo harta, Allah teu nempo pangkat, qulubikum tapi Allah bakal nganilai eusi hate nu sabenerna. Ulah nepi ka beungeut glowing tapi haseum beungeut. Aduh, ara rungeuk euy meureun ngarti. Sabab hakikat hirup. Urang teh entong cicing wae dina botol atuh kali-kali mah asup kana jero botol. Hek asaan naon rasana. Nyapan botol ge botol Aqua. Caina cai Aqua, hargana ukur 2.000. Coba atuh botol teh botolna antep ganti ku madu, kareueut amis bari mahal hargana. Geuning jelema teh ngahargaan lain botolna eta eusina. Kahartos Bu. Asli tah. Matak ilmu teh samet mastaka mah karek ngapal teh. Kedua alhamdulillah alat keur syukur, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, boga mobil alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, duit teu kurang alhamdulillah. Alat keur syukur eta mah karek ngomong alhamdulillah, gawena mah cantang tuh. Mana bukti imah gedong, mobil boga, sawah lega, ari kana BLT hayang. Pan kabeh ge nyarebut alhamdulillah, boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, duit oge teu kurang alhamdulillah, tapi naha nyarekan RW hayang BLT nu kitu mah lain alhamdulillah keur nipu diri sorangan. Lamun hirup rumah sabeunghar kudu mere lain dibere, ieu mah geus beunghar daregdeg hayang BLT teu hideng teh. Matak lamun dina riungan ieu aya nu meunang BLT, wayahna init-initan ka tiap RT saha di dieu aya nu teu meunang. Nu miskin, nah kitu emak menang beri emak majelema aya pangmikeunkeun ka nu miskin, pangmikeun ka si yatim, takakara didinya alhamdulillah ngawujud dina pagawean. Waduh.
Keheul atuh da piraku nepi ka kudu dibongkar nepi kana akarna. Tuh. Alhamdulillah teh. Mata hakikat kehidupan manusia ilmu dina sirahna, ilmu na hatena, ilmu na rasana tah bakal katempo ilmu dina wujudna. Lamun ilmu geus ngawujud al haya'u minal iman, beuki era, beuki boga ilmu, beuki era ku ilmuna. Naha loba apalkeunana tapi anggang tina pagaweanana. Pan era lain ku batur tapi era ku diri sorangan. Para ustad arapal dalil tahajud sok we tanya sok tara. Pan ibu ge arapal kana bab tahajud kana hees mah bareuki pan. Jadi ternyata karek apal, Pak. Apal sejarah Nabi mah diciduhan tara ngalawan, pan urang mah eueuh nu nyiduhan tapi lawanan. Jadi ieu nu dituturkeun teh Nabi naon ieu. Lamun dicaritakeun cinta Nabi cinta, heuh naon buktina? Maknya aya nu cinta Nabi yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, masjid runtuh diarantep, madrasah eueuh diarantep. Maknya cinta Nabi kitu, mata kuring nanya cinta Nabi nu mana? Da anu dipika cinta ku urang mah Nabi nu mana? Nu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, mere ancor ka nu poek, ngahudangkeun anu labuh jeung tara lawanan dina kahirupan. Tah eta Nabi urang. Ai kitu mah Nabi nu dogdag wae, nu pasea wae, nu burger wae, teuing Nabi naon si eta meureun Nabi isur mah. Jadi sing bener nyebut Muhammad teh. Saingga lamun urang cinta ka saha? Ka Nabi Muhammad, geura asupkeun sifat Nabi Muhammad kana diri, maka disebut Nur Muhammad. Tah nu hese teh lain nyarita Muhammadna Pak, tapi cahaya Nabi Muhammad asup kana hatena. Moal bisa asup cahaya Nabi Muhammad lamun diri kahijaban kahalangan. Kahalangan ku naon? Ku panyakit. Panyakit naon? Geuleuh, benci, cua, ngewa, rujit, hasud, sombong, bohong, adigung. Moal aya cahaya Nabi Muhammad keur jalma nu boga panyakit hate. Aduh, geunah ieu ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tah. Nya jika nama bari hatena mah aing pisan kitu teh. Tuh. Matak ilmu teh cicingkeun dina hate. Lamun ilmu geus cicing dina hate, la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah. Lamun teu aya di pangeran Allah, teu aya di pangeran aing Allah, ulah sabatas ngomong atuh kabeh sifatna, zatna, afalna. Sifat Allah 88 teu aya deui pangeran iwal Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah. Lamun sifat Allah hade tuturkeun atuh. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim. Oh ngapa ya? Tuh, toong ku urang sifat Allah ya Latif teh Allah teh maha lembut. Tah serenkeun mahana da anu urang nu Allah maha lembut. Nu saha eta maha? Nu Allah tah lembut. Nah cokot ku urang Allah maha lembut, maka manusia wajib lembut eusi hatena. Wiridkeun di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif bari penta. Gusti anjeun nu maha lembut, lembutkeun we kitu manah abdi. Datang ka imah salaki keur kerek, sangu eueuh, duit teu boga, budak ngamuk. Ya Latif asongkeun, keun bae sing sabar we hate ya Latif ngawujud. Pan ieu mah biheung. Di masjid ya Latif ribuan kali, datang ka imah salaki keur sare, sangu eueuh beas-beak, duit gegeletekan 10.000, budak ngamuk. Da moal teu bijil bibir teh rada gelo, salaki teh lain usaha, eta ya Latif. Teu neurak geuning Pak. Kahartos ya. Nya nu diomongkeun jeung nu dipigawe anggang kabur. Sedengkeun ngomong la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Gusti. Heueuh lamun eueuh di pangeran aing Allah moal aya sifat nu paling hade iwal sifat Allah deuk nuturkeun sifat saha ulang lamun teu nuturkeun sifat Allah. Aduh. Keheul geura. Allah boga sifat Al-Ghaffar, Al-Ghaffar teh maha hampura, maha nama nu anjeunna. Anjeun Gusti maha hampura, ngan jadikeun abdi sing asa hampura, tah maka bakal diuji engke teh nu geuleuh, nu rujit, nu cua, nu ngewa, nu ngomongkeun, nu panasan, anu sirik. Tak urang teh kudu asa hampura ka bebongok si eta. Saking ku keheul teh. Seuri atuh kanu baeud, geura mere kanu pedit, geura nanya kanu tara. Ta eta Al-Ghaffar teh eusina teh. Bisi ibu bubar teh dieu salaki keur baeud, barakatak we seuri hareupeun nu baeud. Haha, kitu maneh baeud insyaallah ibu di dagor termos teh.
Da maksud suring Al-Ghafar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Panghampura, lain urang kudu nurutan mahana manu anjeunna nu Allah Ta'ala, maka makhluk Allah, hamba Allah manusia ngaranna kudu niron sifat Allah, Allah Maha Hampura, maka urang kudu asak hampura. Itu atuh ibu boga mantan. Ibu bogohan jeung si eta ari nikah jeung nu lain, ternyata ibu teragrag talak cerai ongkoh tak ieu teh pan dibagi dua, budak teh nu di ibu nu di ditu panggih engke teh di uleman tanya kumaha kitu budak nu keur di maneh, ceuk itu teh sakola SMA, heuh nu di urang ge SMP, keun bae nya da budak memual ka mana lumpat pasti ka inum bapana, jodoh pondok soteh babarayaan mah kudu panjang, eta Al-Ghafar ngawujud dina awak, da eueuh nu kitu. Nu aya ge ka uleman babarengan mantan kaciri budak nyebutkeun mama itu si ayah kumaha cing ibu ka dieu tong deukeutan si Bagong. Leungit Al-Ghafar teh aya nu boga sifat dendam saha Allah lain musuhna musuh Allah heuh iblis ngaranna, dendaman geuleuhan rujitan cuaan ngewaan hasud dengki tah eta mah golongan si itu. Jadi lamun urang ngaran manusia tempokeun sifat kamanusaan, ulah panon manusia, irung manusia, bibir manusia, hate manusia, ada sifat-sifat itu. Otak cek bahasa kolot ge ulah jauh di jugjug anggang di teang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Geuning lain itu Firaun teh ieu. Kalah we umat Islam teh gareuleuk ka Firaun, tatangga lain wabuh henteu jeung ngarugikeun ge henteu deui. Sugan pernah ibu ditipu ku si Firaun. Kabeh didoktrin kudu genewa ka Firaun, kudu geuleuh ka Firaun, kabeh manusia geuleuh ka Firaun, kana naon? Kana wujudna, sedengkeun sifat dipikat cinta. Naon sifat Firaun? Sombong. Kuring nanya, "Oh sok ibu sombong?" Geuning eta kerja di bikang Firaun. Firaun nu dicaritakeun di Mesir ari sifat aya di dieu, matak ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina jasad, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana, gerak koreh jeung kotek tak awak sorangan. Well, bener ya, lain nyaho agama teh ngadon ngotek tak batur. Tong ngotek tak batur, arapal agama teh ngotek tak diri sorangan, batur mah nyieun maksiat teu apaleun hukumna. Coba urang nyieun maksiat bari apal kana hukum, pan weureu teh. Mata ulah nuduh kanu jauh, ulang jawang kanu anggang, korehkeun nu deukeut bae, maka ilmu cicing we narasa. Lamun ilmu geus cicing narasa, heuh nu tadi modalna sifat oge geus leungit, sifat nu lain nu aya teh sifat Allah we. Allah boga maha, urang mah teu boga, nganiron kana sifatna. Lain hartina urang maha rohman maha rohim, da Allah nu maha rohman rohimah, ngan urang bakal katempo sifat welas asih dedeuhan nyaahan, nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu leum, ngawujud agama dina dirina. Rada beratnya ceramah nguping gunung da arareueuh ieu teh nu kitu teh. Anger we salat anger hohoak anger kitu we teh. Teh ieu para ngajian, heuh anger we kitu. Legedeut ka ditu, legedeut ka dieu, breng ka ditu, breng ka dieu, nu yatim diantep, nu miskin diantep, atuh mun kitu pangajian teh neurak-neurak. Bener Ibu? Matak lamun ilmu geus cicing narasa, ngaji teh ngajirim na dirina, bakal ngajinis dina rasa. Tah ngaran ngaji teh ngajirim na diri, ngajinis narasa. Alus maca sholawatna, kudu alus ucapanana, ulah alus maca sholawat tapi kabatur ngewa, kabatur ngarendahkeun, kabatur ngahina, kabatur ngaledek, berarti sholawat nu alus dina ngomongna, can alus dina perbuatanana. Weh, aduh, sok sing salaladar ka dieu. Sadaya atuh da. Lain haben we kitu. Ya Pak. Cing urang tanya, urang pengajian mineng masjid itu masjid ieu. Kerjaman Uma ini ka ditutup. Ka Al Jabar. Kerjaman Ustad ieu balenyeng ka ditu, kerjaman Ustad ieu. Jadi pengajian teh hanya sebatas nempokeun pamoritas batu. Robah teh diri urang. Ladang pengajian teh geus robah can. Sedangkan ibadah lain nu katempo Pak, ibadah lain nu kadenge Bu, ibadah mah nu karasa. Pertanyaan anak ladang pengajian ibu geus karasaeun ku tetangga. Tong ku tetangga ku salaki atuh. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun pamajikan goreng patut ka salaki, sing darengekeun atuh darengekeun. Haik asupkeun kana hate sehingga bubar teh dieu teh jadi landung kandungan lair aisan ka salaki hormat tilawat nyaah ka saluhureun nyaah ka sahanapeun tiap salaki isuk-isuk teu kudu dipenta kopina soloyong kopi geus datang
tiap peuting geus teu kudu salaki rungsing, Pak bilih bade sodakoh wengi ieu. Robah tina ladang pengajian teh Pak. Pan ieu masalah keur cicing ge aduh, balik pengajian teh buka panto. Hoak. Cek salah kita cing engke atuh ke radio TV riweuh banting ku aing tipina kitu eta geus pengajian. Matak di mana hakikatna, Pak? Hartos. Urang teh bohongan pengajian bengka ditu bengka di ke teu bisa ngarobah isi hati. Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca hanya sebatas dipakai alat perdebatan, hanya sebatas dipakai alat pikeun nembungkeun sihung, padahal Quran katalar, hadis kaaji robah isi hati ku eta Quran sorangan, sabab Quran alat tolak ukur keur kahirupan diri pribadi. Asa arareueuh nu kararitu. Ya Pak. Tuh bijilkeun tina ladang ngaji teh wujudkeun dina awak rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, teungeunah batur teungeunah urang. Matak lamun umat Islam geus caricing dina Islam anu bener, geus caricing dina rasa anu nyaan, aya nu sangsara hayang mere, aya yatim hayang mantu, nu teu boga imah bakal dipanggomeankeun. Naon sababna? Rasa kumaha lamun nu teu mampu teh dulur urang. Teuing ieu teh pengajian teh luhur teuing. Nah haruleng. Sehingga urang mah ku salat jeung surga, ku zakat surga, ku ibadah haji surga. Surga teh memangna di Garut. Gerasa pikir. Kumaha lamun nu sangsara teh dulur urang, kumaha lamun teu sakola teh dulur urang. Maka rasa gunakeun rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Aya nu gering tina jamaah pangajian teh leugeudeut hayang nempo udunan 1000 ewang, korehkeun gebluskeun kana amplop sabaraha poe maneh gering, 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300. Tong jadi pikiran tah aya 500 ti jamaah. Aya eta ge kitungan dipilihan lamun nu beunghar anu donatur masjid riweuh karek gering 2 poe ge ibu-ibu jamaah majelis kumargi donatur urang udur urang ngaleut legodot kanu beunghar mah coba nu sangsara setengah modar antep mana rahmatan lil alamina atuh bro. Aduh tuh eta teh keprok teh kuru masa teh nu beunghar donatur masjid gering 2 poe sa masjid rabeng kabeh coba nu sangsara ari caritana loba ngomong Islam teh rahmatan lil alamin lieur bangkong lain ngomong wungkul atuh bigawe maot teh nu beunghar tahlil imah tahlil beak Pak imah lagi ngaleugeudeut atuh eta tahlil teh Pak. Ratusan nu tahlil. Naha gede amplopna jeung loba hakaneunana atuh. Coba nu sangsara. Pelebah tahlil gegeletekane lebe RT geus. Malahan tahlil lagi kuat jiga teu gairah ilallah. Geus. Dikubur nu beunghar wa tempo maca talqin ge heubeul 2 jam. Maca talqin nalgin nu ngawat 2 jam, cinta atos, tong hubel teh, sono kene, lain sono amplop gede sih bebengok. Coba nu miskin, buku tahlil lagi dibebaskan ke jero kubur, baca beda sarua. Ulah sok ngabeda-beda darajat manusia, lamun bener hayang disebut Islam rahmatan lil alamin. Kahartos ya teh, ting aing lieur. Jadi mana atuh la ilaha illallah teh mana? Rahman Rahim, Allah Maha Welas Maha Asih. Temongkeun ku urang ta Rahman Rahim teh. Sing welasan, sing asihan, aya masa umat Islam. Lain mah ku dilalajuan ku batur teh Islam teh gurger weh pasea weh perebut usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, 11 jeung 23 bari pasiana teh di masjid asal lieur. Aban masjid teh disebutan ke tempat suci Baitullah. Ibu ngarumah tangga, tuluy nikah, can boga imah, cicing di imah mitoha, aya piamekeun kanu jadi salaki, sanggup teu pasea di imah mitoha. Hareupeun imah mitoha teu sanggup pasea, ngaragangan mitoha. Ieu Baitullah, tempat suci, diparake debat, kos nu rada garelo hirup teh.
Ternyata tempat suci, nu suci adalah tempatna. Nu ngasupan kotor mah anger bisa capekeun. Aduh. Da aku ceramah ge mah sanu teu kasindiran. Asli, sabodo. Paling resiko tadi ulem deui, bae we. Bae. Tuh 2 tahun ngantri di Ciamis bade moal kebagian anu kalem we. Mung beungkeur payu. So, alam syariat, alam hakikat, alam torekat, alam makrifat, alam lapad, alam makna, alam matan, alam maknawi. Gitu. Lapad, lapadna, makna, artina, matan, eusina, maknawi, amalna. Geuning urang teh nyengareupan Quran teh karek lapad, di alus-alus maca Qur'ana, di lekoh-lekoh makhrijul hurufna, dipanjang ponokeun, di hade-hade maca Qur'ana, punten abdi menta sing hade nepi ka akhlakna. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek baturna. Pai, kuat rewas. Koprok kuat rewas. Kunaon aja koprok. Ulah lekoh maca Qur'ana tapi lekoh ngarendahkeun baturna, lekoh ngahina baturna, lekoh ngarurujit baturna, bahkan lekoh ngawiwirang baturna. Di mana letak lekoh maca Qur'an? Karek samet bibirna can lekoh jeung eusi hate nu sabenerna. Weh. Jigana nu koprok teh rumasa teh. Karasa udahnya. Tuh alam lapad, alam makna. Ari alam lapad mah lapadna, alam makna mah artina, alam matan mah eusina, alam maknawi mah amalna. Anger we nu dibaca teh lapad, diartikeun makna, pigawe matan, katempoe ku batur wujudna maknawi. Sehingga Quran teh lempang. Lempang teh Quran, Quran teh lempang. Jadi pinter sia ta maca Qur'ana, lempangna wae geus boga akhlak Qur'an. Rada susahnya lamun urang ngiblat nepi ka ilmu kadinya. Da rata-rata pan nu garableg ilmu ge leumpangna mah kieu. Kuat jadi rada sombong saeutik ku ilmuna asal lieur. Matak naon atuh nu boga ilmu teh someah daredeh alus budi hade basa punten kalangkung bapak abdi ngiring ngalangkung geunah beurnya nu boga ilmu bari aramis budi kitu lain baeud jiga geblek hutang ka bank emok teh. Ngeunah mun hirup nepi ka dinya lapad, makna, matan, maknawi, alam syariat, alam torekat, alam hakikat, alam makrifat. Jelema nu makrifat adalah syariat. Jadi hakikatina makrifat teh bersyariat. Salat, zakat, saum, haji. Ulah ngaku ilmu makrifat tapi salat ditinggalkeun. Ulah ngaku ilmu makrifat tapi zakat tara. Ulah ngaku ilmu makrifat tapi ibadah haji hanteu. Bisi sabeuna geus loba nu nyebar. Di dieu mah geus makrifat ka Allah, geus teu kudu salat, rada gelo jelema kitu. Justru makrifat ka Allah teh syariatna ge dipigawe, Pak. Ngan syariat nu dipigawe aya eusian, di mana eusina? Dina hate, lain ukur sujud, lain ukur ruku, lain ukur lekoh, lain ukur takbir. Takbir dina salat Allahu Akbar, geus nyerenkeun sabeulegeunyeun hirup. Allahu Akbar bari ngangkat panangan. Naon maknana ngangkat panangan? Lamun bapa lalajo film perang, angkat tangan, artina jelema geus pasrah. Irak perang jeung Amerika, Amerika ngangkat leungeun, artina Irak geus moal nyerang deui, geus pasrah. Palestina perang jeung Israel, andai kata Israel nyerah ke Palestina, maka Palestina geus moal perang deui, geus nyerah. Ngaran-ngaran nyerah pan kieu. Gardos, matak lamun ibu pasrah sumrah Allahu Akbar, masrahkeun sabeulegeunyeun hirup ukur ka Allah. Deuk kitu deuk kieu mangsa bodoh. Dari kahayang Allah jeung kahayang ibu mau jauh atuh. Kahayang ibu mageranya nikah hayang nu beunghar, bari kasep, boga gelar, jabatan luhur, kahayang kurumuy, petot ongko, sangsara ongko. Nah, urang bet nolak. Lantaran urang teu apal kana tujuan Allah nu sabenerna. Pan cita-cita mah hayang nu beunghar bari kasep, ai jadi jeung nu petot. Padahal mah Allah udah nyelametkeun hate ibu ku boga salaki petot. Pan nyaman jeung nu petot mah teu panas, teu galak timuru. Nah, moal begir da biheung payu atuh. Coba lamun ibu jeung nu kasep bari beunghar, hampura Bu, pangajian moal pati heubeul, hariwang diimas jeung ngampihan rana. Boga mobil init-initan, hariwang sok sieun ngabonceng nu sejen, matak loba nu ngaun ibu-ibu, milu we haben teu kaop ngepot salaki teh. Coba jeung nu petot, tak ieu buktina dilapurkeun eta. Aya hikmah di balik eta. Gartos ieu teh.
Tuh mun beunghar bari kasep ibu teh runtag perasaan hiji galak timuru. WA bakal loba dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Naha kasep beunghar sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heung teu kajeun. Sabodo teuing. Artina aya hikmah kana tujuan matak alam dunya alam akhirat cicing di dunya tapi kudu wawuh ka alam akhirat ceuk kolot mah maot samemeh maot ngahisab samemeh dihisab. Well, maot memeh maot sok marah naon? Memeh maot. Ari jalma maot boga panon boga bisa nempo henteu, jalma maot boga cepil gaduh teu bisa ngadenge henteu, jalma nu maot gaduh sampean boga osok ngalengkah henteu, jalma nu maot boga mastaka boga osok mikiran tara tah maot memeh maot teh boga panon gerapaehan ieu panonna ulah nempo kana kagoreng patutan batur, ceuli ulah gerapaehan ieu ceulina ulah ngadenge kana kagorengan batur, suku boga sukuna gerapaehan sukuna ulah ngalengkah kana jalan salah, sirah gerapaehan sirahna ulah boga kahayang anu teu sesuai jeung kahayang Allahna. Wah. Nah eta maot memeh maot. Orok pan orok kitu pisan. Boga soca teu bisa nempo, boga suku teu ngalengkah, boga cepil teu ngadenge. Tah ibu teh kudu balik deui kadinya. Gaduh soca, pake jiga orok teu nempo kana kagorengan. Cepil teu resep kana gosip, bibir tara pernah nyaritakeun kana bab salah. Suku tarang ngalengkah karena tebaleg. Yuladu alal fitrah. Allah maha suci. Allah nurunkan manusia dina kaayaan suci. Allah ge butuh ku manusia nu balikna cicing dina kasucian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang suci balik ge kudu suci. Gitu atuh. Ieu mah datang kadunya suci tapi hirup jadi kokotor. Atuh datang ka itu teh, datang ka Allah teh sedengkeun Allah teh maha suci, moal narima jelema nu kotor, maka bakal ditempatkeun di tempat nu kotor. Jeung saha eta dipingpinna ku nu kalotor, iblis pamingpinna, neraka tempatna, ta eta tempat nu kotor, bongan urang balik ka dituna mawa kokotor hiru. Matak bisi aya keneh panyakit sirik, pidik, jail kan ya, istren, panastren, dudupak, rubuk, hasud, dengki, sombong, bohong. Bubar ti dia teh piceun. Da bakal ditanya ku salaki ti mana bieu? Pangaosan. Sa ustadna nana gerhana. Kumaha kitu we rame. Geus. Nepi ka teu robah-robah. Matak paingan atuh Pak. Paingan rukun Islam teh geuning nya. Sahadat, salat, zakat, saum, haji. Sahadat. Keur nembungkeun ka manusaan da sato mah teu sahadat teh. Iblis teu sahadat, nu diteu sahadat we wal urang manusia ngaran. Matak nolol ceuk urang dieu. Ai manusia teh naon? Manusia. Ai manusia teh mananusia. Lamun manusia, mana nu sato, mana nu iblis. Tak urang kudu apal ngabedakeun mana nu iblis, mana nu sato, mana nu urang. Da urang mah manusia, matak manusia mah geura cokot hak manusia. Ari hak manusia nyaahan, asihan, dedehan, asa kampura, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait nu titeuleum, mere oncorkeun nu poek, ka yatim nyaah, ka miskin mantuan, ka jompo ge nulungan, tah eta manusia. Geuleuh, rujit, cua, ngewa, dengki, hasud, saha nu ngajarkeun? Iblis. Mun urang manusia, hampura ngaran manusia mah ulah nyicingan tempat si itu. Da urang mah manusia, geura cicingan tempatna ge mako manusia. Berat teuing teu Bu sim kuring nerangkeun. Bisi teu kaharti. Sabab bab nu kieu mah pan jarang diomongkeun. Nya sehingga ibu teh ungek-ungekan. Manusia, mana nusia, mana nu urang? Aya nu urang mah nya enggeus we, nyaahan, asihan, dedehan, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait nu titeuleum, mere oncorkeun nu poek, ngahudangkeun anu labuh, nyaah ka yatim, ngabantu nu miskin, nulungan ka jelema anu jompo, ta eta nu urang. Geuleuh, rujit, cua, ngewa, hasud, dengki, panasan ku batur, eta mah lain nu urang, nu iblis. Mana nu sato? Geura toong we sifat sato, orai geura sok. Pan orai ge ganti kulit, ngan ngaran anger orai. Pan kamari teh Idul Fitri teh eta udah mah ganti bajuna, ganti tiungna, pan hate mah angere rudet nepi ka ayeuna. Lamun bener urang manusia, ulah ukur ganti kulit, kudu ganti jeung hatena.
Iya mah tiung ganti, baju ganti, selop ganti, mau kena ganti, kabeh ganti. Nah ari hate teh ganti-ganti. Jadi Idul Fitri teh kembali kepada kesucian kudu nama kesucian batin. Iya mah kembali karena baju weteuh. Aduh, tak eta si bapak anu nyebutin, well, eta teh nu teu kabedak baju teh. aduh, ampun ya. Hah, manusia. Ai satu mah kitu bagong ge pan ngadulungsung we. Apal mah ibu bagong. Umat Islam hurimat alaikum. Teu meunang ada diharamkeun ceuk Allah teh daging bagong teu meunang. Kabeh umat Islam sepakat teu kengeng nuang daging bagong. Kuring ge sepakat dan memang Quran nuduhkeun yen bagong babi teh ulah didahar. Tapi kudu komplit dina bagong aya sifat. Ari daging bagong diharamkeun aya sifat diharakan. Daging bagong tara tapi sifat ngebagong nyuluduk. Cek salakina teh mah entong senam sisi jalan pan keur musim geuringnya 2006 senamna teh di sisi jalan gitu. Abdi ngaliwat teh direret teh aduh bujurna monoyot bujal kaciri. Dicarek ku salakina mah ulah senam sisi jalan lain ulah olahraga pek we ngan digor ulah aya lalaki da bapak teh atuh hargaan cemuru lamun awak mamah di tempat batur. Salah kita hampir dihakan ku awewe di papatahan teh. Kumaha jawabanana? Nah, da geus alus awak mah keur sia keneh. Tah ibu nyuluduk we dicarek teh. Jadi nu nyuluduk teh nya. Dagingna diharamkeun tapi nah sifat dipigawe. Matak lamun deuk berbicara tentang haram ulah sebatas dagingna tapi dina bagong aya sifatna. Sok atuh haramkeun bagongna, haramkeun dagingna, haramkeun oge sifat. Ayeuna mah pan umat Islam teh ngewa ka anjing. Anjing dipegang ngewa, pan loba kiai gelut jeung anjing teh. Ceuk urang mah rek perang jeung Israel jeung anjing nepi ka teu level perang jeung anjing teh. Pedah kiai teh ka masjid make sarung. Aya anjing tatangga nyampeurkeun ngalamot. Inget beureun kana popongkol, nyokot popongkol dibaledog eta anjing. Ari anjing pan pinter ngeplos. Atuh ambek ki amak eta kiai diudag eta anjing kumaha cek warga aduh kiai gelut jeung anjing. Di baledog anjing teu beunang-beunang amak nyedak tanah kabidek datang ka nu bogana saha nu miara anjing. Dituduhkeun ku DKM RT didodog pan ku kiai RT na teu nyaho kana keterangan agama teu meunang ngukut anjing teh haram si teu belegug. Tah lamun kiai geus nganyerikeun RT pedah miara anjing punten bandingkeun jeung najis anjing. Najis anjing hampura Pak. San najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi nalika baham manusia geus boga ku najis ngaledek batur ngahina batur lautan nu mana caina beakeun geura seuseuh ka nyeri eta jelema moal bisa ka seuseuh ku cai lautan. Aduh. Padahal kitabul gumarom jilid kahiji mah hadis nomor kahiji babna bab toharo lamun dilamot ku bibir anjing kumah ku 7 kali make taneuh selesai da eueuh dalil kudu dibaledog anjingna komo nepi ka disusul ka nu bogana eueuh dalil nepi ka dinya. Jadi ieu teh ngomongkeun agama ngomongkeun nafsu. Ngomongkeun nafsu da ngomongkeun agama mah lempeng we. Hartos. Badak nu nyaritakeun agama mah Nabi Muhammad. Ingki ke masjid. Kurumuy jelema seblok panami ku tai onta. Wangsul deui ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul naha uih deui?" Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Ceuk Siti Khadijah teh da sarua solehnya, "Ibak deui we ya Rasul, maklumeun hampuraeun." Dekul ibak deui, init deui, diseblok deui, Pak. 3 balikan init ka masjid diseblok wae. Kaopat balikan pan Nabi cicing. Naha eueuh nu nyeblok? Ka mana nu nyeblok? Nepi ka di Arab-Arab nu nyeblok. Lamun bapak init ka dieu anu nyeblok da jigana balik deui ka imah ceuk pamajikanna hapa teu tulus pengajian aya nu nyeblok kumaha tah ceuk pamajikan bapak bawa bedog kadek jelema kitu mah. Jadi Nabi ngomongkeun agama nyarita agama seukeut bareng jeung akhlakna. Urang ngomong agama teu peuti seukeut sabab urang mah bareng jeung hawa nafsuna. Blus ka masjid. Abu Bakar ngaharewas ya Rasul aya nu udur saha Abu Bakar itu bumina nu nyeblok Nabi udur sugan jaipongan Nabi dah henteu coba abah mun dibejaan ku DKM bah nu nyeblok abah ayeuna geuring da mau teh jaipongan tah dorakati aing dijigana urang mah di dinya tempatna
Cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih? Utsman, Umar, Ali, abdi ya Rasul. Kadiekeun gunukeun kanggo naon ya Rasul? Urang longok jelema nu geuring. Bro ngaleut. Dilongok, sabada dilongok, ya Rasul kuring nyeblok anjeun teh dititah ku Abu Jahal. Nah, ari nu nitah teh datang-datang teu nempo kuring, sedengkeun anjeun nu diseblok bet nempo kuring. Kuring nempo Islam nu sabenerna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi kafir bolongkotan ngewa kana agama, nempo akhlak Nabi, geblus kana Islam, teu ku dakwah Pak, ku gawe. Iya bapak-bapak, gara ade amek keneh ya. Ai judul mah cinta Nabi sararea. Ngan bab eta mah leungit ti Nabi. Bener. Jadi Nabi teh loba coplokna. Bisa rek dibere contoh deui nu leuwih. Eudeuk, sok. Idul Fitri. Idul Fitri. Siti Khadijah masak. Nabi mah ngacacang bada Isya teh. Ka fakir miskin teh anjeun boga dahareun keur poe isuk, pan isuk teh aya acara bubungahan. Cek itu teh boro-boro ya Rasul, abdi mah teu gaduh naon-naon. Kumaha cek Nabi? Gerah cokot di Khadijah. Legodot jelema teh daratang ka Imah Siti Khadijah, dibagikeun eta tuangeun. Tah isukna rakyat datang ka Nabi, ceurik nalawang panto Pak. Kunaon make jeung ceurik? Sabab nyampak Siti Khadijah jeung Nabi keur ngagegelan roti anu bulukan. Nu alus dibikeun ka batur, nu bulukan dituang ku dirina. Narangis fakir jeung miskin. Ya Rasul, nah ai barang alus dibikeun ka kami ari anjeun nu bulukan bet dituang. Kumaha ceuk Nabi? Islam leuwih ngahargaan perasaan batur katimbang perasaan dirina. Aya teh nu kitu. Teuing urang mah asa teu percaya. Entong ibu ieu we tanu ngomongna. Pan Nabi mah beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta pan dibikeun Nabi mah ya Rasul naon eta doma kumaha atuh ceuk jamaah keur abdi we ya Rasul kanggo modal ceuk Nabi teh pek atuh rezeki maneh milih kuring tah ayeuna kuring pan meunang amplop bubar ti dieu pegat nya ibu ku ibu teh pegat tah di dinya tah dina pager tah pegat ku ibu insyaallah abdi mah moal kaluar-luar ti imah dina dibegatna belah ditu deuk naik ke mana we lumpat lah daripada lapur amplop. Nu nyarita jeung nu ngupingkeun nasibna sarua anggang tina Kangjeng Nabi mata kuring sadar deuk ngomong bebeakan make dalil Quran make dalil hadis make naon bae cantang tu manusia bisa ngadenge lain ngadenge ku omonganana tah manusia mah ngadenge ku eusi hatena aduh kitu pisan nya bahnya kitu atuh bawa deui kana bab rumah tangga tuturkeuneun keur bapa. Nabi Muhammad meureun ngobrol di jero masjid dan Nabi mau ngobrol teh di masjid. Jam 12 peuting meureun ingat geus jam 12 peuting wangsul keketrok kana panto trok. Assalamualaikum. Siti Khadijah teh teu mukakeun panto, tibra we Ibu, malahan kerek. Nah osok itu Siti Khadijah kerek osok. Nah heude jelema. Pan ustad ge di dieu lamun kerek da eueuh sugan ustad kerekna kur subhanallah eueuh Pak. Hanger we kajian ustad kerek mah kitu we pikasieuna. Siti Khadijah ge kerekna teh henteu wiridan kitu epi kasieun. Nabi peka, oh tunuheun, oh ripuheun, oh tong diganggu, teu nyokel janela, teu ngadagor pantau, ngagoler di panyaweran. Tibra Nabi, tibra. Nah make yang tibra, mukhlisin lahudin, ikhlas ngajalankeun. Ieu balik pengajian jam 12 peuting panto teu dibuka, moal teu didagor pantona ongkol. Udang atuh sia teh suad mak. Jigana, sok rumah sakeun sok. Jigana urang Nabi mah ngagoler di panyaweran dibuka udengna dilaan sorbana tibra Nabi tibra naha ikhlas. Siti Khadijah jam 3 subuh tak kupingkeun ibu jam 3 subuh udang teh jam genep. Siti Khadijah jam 3 subuh gugah teu aya Kangjeng Nabi rumpah-rampah ka kencejeung ka katuhu Nabi teu nyampak gedeg dina hatena duh buah Nabi teh ka mana di teangan lumpat sakalumpat lampe ti kamarna nyampak Nabi di panyaweran raketak we hatena rasa karunya nyurucud cai socana meureun ieu salaki teh tiris meureun ieu salaki teh ripuh meureun ieu salaki teh ngahudangkeun tapi aing teu hudang rasa bijil ka ditu coba ieu salaki nyapak di panyaweran moal teu dijejok nah molor di dinya teuing teu kabayang urang ya Pak ngagugahkeun Siti Khadijah ku sadar salah Nabi teh tiriseun Nabi teh meureun cip ripuheun Nabi teh ngahudangkeun tapi kami teu hudang-hudang pan ngarasa dosa si istri teh sun kening ngagugahkeun iya boro-boro apal kana kesalahan diri
Nu aya ge kos nu gelo salah ka aing ngajedog di buruan HS di dinya. Kos teu gablek kamar ngerakeun nafsu urang. Boro-boro suntangan, erok jeung nyingkap. Rap sigrap Purwadewa ngegerem tengah hudang kata Cubror teh kana bujur salaki hudang bagong. Untung salaki pinter atuh ngorejat. Lamun mamah nyebut bagong berarti kaula sapepeting HS jeung bikangna. Jadi hancur rumah tangga. Matak urang teh nyaritakeun cinta Nabi teh naon apa? Cinta Nabi teh naon apa? Bener. Urang nyebutkan cinta Nabi teh karena naona, karena awakna teu panggih, karena jasadna lain tatangga, karena naon atuh? Karena akhlakna, maka umat Islam teh pek sebarkeun akhlak Nabi ngarah dicarontoh ku sararea disebut we hamba Allah umat Kangjeng Nabi Muhammad. Aduh, aing tuh. Ai sahadat eusina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saksi. Bapak nyieun kasus, nyieun masalah, tewa ku polisi. Polisi moal ngahukum bapak. Penjara moal didatangan ku bapak. Nah, eueuh saksi. Leres teu Bu? Ibu dituding salingkuh ku salaki. Eueuh saksi teu jadi. Nana gerhana dituding ku batur nyandung 7. Well. Ulah diaminan. Sararieun teuing moal tadi teluh mah urang. Kudu ngora jeung kudu kolot. Dituding nyandung 7. Ulah waka ngangap, eueuh saksi. Jadi urang nyebutin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, maka saksi teh bawa ke pengadilan, aing ngaran saksi teh keur nempokeun alat bukti. Jadi lamun urang nyebutkeun abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, maka urang umatna kudu jadi alat bukti yen Nabi Muhammad teh aya. Nabi Muhammad bager maka urang tembongkeun bageurna. Nabi Muhammad alus urang tembongkeun alusna. Nabi Muhammad asa kampura urang tembongkeun asa kampurana. Nabi Muhammad lembut hate maka urang tembongkeun lembut hatena. Kakara Nabi Muhammad teh kaciri dina dirina. Weh. Ari ieu mah da ari sahadat dibaraca abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah nu aya Qarun jeung Firaun boga harta pedit. Tuh jadi si Qarun gede wadul Abu Jahal, ngadu domah Abu Lahab. Sombong Firaun nu kasaksian ku batur teh eta we lain nabi. Heueuh kasinirannya. Watak sahadat naik kana salat, naik kana zakat, naik kana saum moal diterangkeun. Heubeul teuing da judul lagi halal bihalal mah berkenaan jeung saum. Keun salat manyangakeun ka Pak Ustad nu aya di tempat ieu. Ngan makna salat teh ceuk ulama mun tak nabi, ulama mun tak nabi teh ulama nu nuturkeun Kangjeng Nabi. Jadi salat teh eusina tilu, sidqul qauli, layyinul qalbi, tarku ma'asi. Sidqul qauli alus ucapanana, layyinul qalbi leuleus hatena, tarku ma'asi berusaha ninggalkeun kadorakaanana. Tah salat teh ngawujud dina akhlakna. Saum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Lain nu hese mah lain puasana tapi ngawujudkeun takwa dina dirina. Sabab loba jalma anu puasa tapi teu takwa, loba jalma anu takwa pasti puasa. Saban anu puasa can tangtu takwa, saban nu takwa pasti puasa. Tak ayeuna ibu kamari paruasa. Atos bijil takwana. Nu pedit angernya. Nu kukulu nu angernya, nu kumed anger, silih omongkeun anger, nu sok pamer anger. Jadi takwa mah eueuh gede. Matak nu hese teh lain puasana tapi la'allakum tatakuna ngawujudkeun takwa dina dirina. Ayeuna makna puasa asar adan, aya cai geus kakemu nepi ka diciduhkeun ibu. Cing teh nah ibu ciciduh wae. Batal lamun kateleg sakeclak cai mau ngasupkeun kana ieu patuangan sieun batal tina puasa. Heueuh aneh ari sakeclak mau ngalegleg ari aspal diharakan. Padahal makna puasa teh sakeclak wae ulah komo loba lamun lain hakna. Ieu mah ari puasa para pejabat teh puasa sakeclak wae teh diasupkeun ari duit negara be aku si eta. Gelo sia teh. Akan bae da ceramah di dieu mah pejabat ieu kalem we.
Lamun aya urang ge moal wani sieun. Hah? Bab Abah da teu kitu kalakuanana eta mah. Gerasa pikir ku ibu, saket selak cai ulah asup kana patuangan da batal puasa sieun kabeh. Tapi aneh, ari saket selak sieun asup kana beuteung. Aduh. Aya duit nagara, wow. Nu korupsi ayeuna bangsat, garong. Dasi alus. Jas alus, sepatu alus, jabatan luhur, yey bangsat. Hampura. Cek senior sim goreng dipengker, wanian ieu jelema cek. Anya bae we. Kumaha tuh cenah mun aya pejabat kasieun, datang ka dieu. Datang ka dieu, ka aing maneh teh ngomong kitu, heuh berarti bebengok sia nu kitu. Teu kudu keung, Pak. Ngadek sacekna nila saplasna urusan payu mah ngawe Gusti kumaha aloh lah. Ya Bu. Ai hayang kapake ku pejabat jeung ku jelema mah penjilat nu kitu batur. Yeh, urang teh hararayang. Arari malahan Prabowo ge titah mundur ku urang mah. Dedi Mulyadi titah mundur. Mundur kira-kira teu sanggup mimpin Jawa Barat mundur ganti ku ieu. Oh, keprok Pak. Makanya dina YouTube itu teh ditempo ku Padedi aing sieun dipanggil. Gerak mundur di harapan balong. Prabowo kira-kira teu sanggup mundur. Pak Deddy Mulyadi kira-kira teu sanggup mundur. Ya teh Kota Madia deh. Oh kabupaten Bandung. Oh Pak DS berarti sama. Oh Kang DS kira-kira teu sanggup jadi bupati mundur. Mundur. Gentos ku ieu. Urang mah teu mimiti bupati, gubernur, presiden. Ku ieu we heula sapoe. Moal lila sapoe. Lamun hayang warga masyarakat sejahtera nu korupsi gerak kanangan. Da duit nagara teh pabalatak loba nepi ka triliunan anu sangsara nepi ka ngap-ngapan. Matak ieu mah sapoe jadi presiden, sapoe jadi gubernur, sapoe jadi bupati. Punten nu koruptor urang bawa ka dieu tah ieu jadi gigolona Pak. Kalain gigolo naon Pak? Algojo. Sedangkan hukuman rakyat mah nu maling hayam rajet, nu maling motor diduru, nu maling doma beak, tah nu maling doma nepi ka beak awakna, nu maling motor digarbugan, cing wani ngagebugan tukang bangsat duit negara. Tah ibu ku abdi diangkat jadi jadi algojona. Cing abdi rek nanya, "Bu, lamun nu korupsi ku ibu deuk di kumaha, Bu?" Dikulub alus. "Bu, deuk di kumaha, Bu?" Dicacag alus, cek dek di kumaha eta nu korupsi. Ataranyangan diasupkeun ka buaya alus, sok ngarasieuna nu gelo sok. Tak ieu ge barudak dek di kumaha, nu bangsat duit nagara nu korupsi rek di kumaha, Neng. Nah jika nu nyaah maneh mah korupsi teh. Maka jeung duka cenah. Lamun ieu jadi presiden nu korupsi keungeun, Pak. Dek kitu hukum bikeun ka rakyat, kop tah. Merek mau atau dicacag gitu. Itu dah ya mah korupsi palebah lalajo Persib aya lieur ah. Dina media aya si anu di penjara. Aya palebah aya olimpiade lalajo. Asa garelo hirup teh. Wanian ya punya. Bae rasiko paling teu diulam teu nanaon. Ngan memang kenyataan poe ayeuna kitu Pak. Matak Prabowo teu sanggup. Ku ieu sapoe nginjem sapoe malah hayang diuk dina kursi kepresidenan urang sapoe ieu da panas kursi kitu mah atuh panas atuh Pak Deddy Mulyadi teu sanggup punten Pak Ded mundur ku ieu sapoe teu hararayang kudu 5 tahun ribu sapoe ngadeg di jamretan dan korupsi teh cokot geus tong di penjara anu urang bikeun kan hukuman rakyat tadi gerek dikulub dicacag diasupkeun ka buaya asupkeun kana singa beak Pak nya karareueung nu korupsi teh tah ieu pahlawan pemberantas korupsi teh ieu teh sabenerna. Aduh heueuh panbongan sakecelak cai teu bisa asup da sieun batal puasa sakecelak. Nah aya duit triliunan dilegleg saremeh mung nuang da memang batal puasana saremeh wae teu meunang asup atuh komo gede. Matak para pejabat anu korupsi hakikatna mah teu paruasa.
kalah ka Paridato jiga nu heubat Ibu 11 abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. aing mah haroream ngadengi pidato nu gelo kitu teh da. Insyaallah. Abdi rek babakti ka negara. Ngadengi pidato kitu yang balik urang mah da. Insyaallah. Insyaallah gang-gang lecir. Tapi ka ayeuna leucir ku leueur. Insyaallah mensejahterakan rakyat. Kuring nanya, rakyat nu mana nu geus sejahtera? Mensejahterakan rakyat. Rakyat nu mana nu geus sejahtera? Nu puguh mah budak urang nu sejahtera mah MBG. Makan gizi gratis. Asina nog jeung hui. Aduh, ayo karek nangtukeun nog jeung hui mah teu kudu make gizi nasional aing ge nyaho nu kitu patut-patut. Pak. Wuy. Bae orang mah kieu. Da kieu ceramahna dieu Pak. Mata rek payuheung teu kajeun rek aya nu make pek teu paduli nah teh. Nah, da dina bener. MBG kuring sepakat keur saha? Keur nu butuh. Talung ti kieu budak sakola teh oh ieu mah miskin, oh ieu golongan teu usaha, kop bere MBG. Aya nu keur beunghar mah montong, da nu beunghar mah bake kalaka dibere ge dibawa ka imah dipake para entong. Sabab alus keneh di imah daripada nu sakola. Sok ngararaku. Sedangkan negara satu hari mengeluarkan anggaran hampir 6 triliun satu hari Pak. Sedangkan dibagikan ka rakyat nu beunghar, dialungkeun jadi para anjing, jadi para lonok, daripada hayam, padahal ti ditu lain kitu. Teung teuing. Padahal lamun anu miskin mah abdi sepakat. Entak lamun ieu jadi menteri, pangheulanan rek ngaharewes ka Prabowo, dengekeun wo kitu. Ngan untung tadi dijadikan menteri, jadi orang tengah hareos. Asli, Pak. Sok pikir. Da janji politik nama lain eta, naon janji politik? Membangun lapangan kerja. Lamun indung jeung bapa nagarawe, budak bakal dahar. Indung nganggur, budak henteu dahar. Matak indung bapa garawe, budak dahar. Indung bapa cicing, MBG datang, akhirna budak lintuh, ibu nu begung, Pak. Bener ya? Tak itu kudu nyebut bener ngarah urang ditewak teh anu nulungan. Mantak puasa teh geuning, nahan lapar jeung dahaga. Nu ditahan teh lapar nya, nu ditahan dahaga nya, tapi kudu muncul pribadi hate nahan lapar jeung dahaga. Kudu lahir peduli kanu lapar, peduli kanu dahaga. Ieu teh saha? Ya. Panti asuhan. Oh, panti asuhan Dede. Oh, mamah ke mana? Terus teu aya. Kumaha? Oh, ku bahasa Indonesia geunya poho. Mamah masih ada. Karena ragok nyarita Indonesia teh. Mamah masih ada. Si ayah masih ada. Oh, Dede masuk ke panti. Oh gitu. Tah itu Bapak Ridwan ngayakeun acara halal bihalal bari ngundang Bapak Ridwan teh oh iya, oh pengen teh iya gitu. Oh salah. Oh. Ya engkewe abdi mah apalna Bapak Ridwan teh nu mana engkewe palebah nu mikeun amplop saha ta eta Bapak Ridwan. Pan pun lanceuk mah tos kenal ka Pak Ridwan. Pak Haji tos kenal ka Pak Ridwan, ari abdi pan teu wabuh. Tah engke we hayang wabuhna abdi mah engke saha nu mere amplop tah ieu Pak Ridwan gitu. Jadi ti ayeuna abdi moal waka wabuh jeung Pak Ridwan. Pak Ridwan ngayakeun acara kieu bari ngahadirkeun urang kalih ti panti. Ieu teh geus muncul pribadi puasa nu kamari nahan lapar jeung dahaga, urang ge peduli kanu lapar kanu dahaga. Saha nu lapar jeung dahaga? Heueuh ekonomi nu dihanapeun urang. Lamun matak puasa kamari ngadon paradit, kudu puasa deui sia eta. Tina puasa. Kakara disebut la'alakum tatakun. Bari bulan Ramadan teh disebutna teh bulan suci. Aya 5 nu disebut suci. Bulan suci, tanah suci, kitab suci, suci, tempat suci. Sok emut dina Islam teh aya 5. Bulan suci Ramadan, kitab suci Quran, tempat suci masjid, tanah suci Mekah, suci wudu. Kusakitu da teu kapigawe. Bulan suci, nu suci adalah bulan. Nah jelema asup kana bulan puasa ujug suci, henteu geuning puasa kamari
Anger we hate nama goreng, geuleuh, rujit, cua, ngewa. Berarti bulan suci, nu suci adalah bulan. Geuning hate urang mah teu kabawakeun ku sucina bulan. Kasini ranco. Jalma anu suci hatena kabawa ku sucina Ramadan, katempo sagala ditahan, panon moal popolotot ditahan, da bulan kamari gitu popolotot, ceuli teu hayang ngadenge gosip, ditahan nepi ka ayeuna teu pernah hayang ngadenge gosip da kamari ge areureun, teu pernah ngomongkeun batur da kamari ge eureun, ayeuna ge kudu anger keucu. Darenge. Sadia atuh da. Tuh, puasa teh geuning. Bulan suci, bulan nu suci adalah bulan. Ternyata orang cicing dina bulan suci, hate can bisa suci. Matak tina bulan Ramadan tong ukur batur, ukur kasucian awak urang. Hiji, dua kitab suci, ai kitab suci teh Quran. Kitab suci, nu suci adalah kitab. Nah saban-saban jalma maca kitab ujuk suci, henteu daleko maca Quran lagi sakapeung malekoh ngaledek baturna. Geuning eta kotor keneh geus maca kitab teh, paingan ceuk agama. Ikro kitabaka kapa binapsika, gera baca kitab nu aya dina diri anjeun, saenggeus maca eta kitab asupkeun eta kitab kana awak urang. Mun suci na eta kitab kudu suci ieu hate saenggeus maca eta kitab. Weh. Tilu bulan suci, kitab suci, tempat suci. Masjidnya. Baitullah. Ngabangun naon Pak? Masjid. Naon ngaranna? Baitullah. Nah Baitullah tempat suci. Lamun bener tempat suci, engke mah lamun deuk pasea parebut usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, semuludan jeung teu muludan, rajab jeung teu rajab, tong di masjid, mun deuk pasea di posrona. Nah, itu tempat suci, ai posrona tempat gapleh. Jadi nusok pasea lain darajat masjid, nusok pasea mah darajat posrona. Tengkeurnya nyarita urang mah nya. Ngara calalager jelema teh. Lain haben we dogdag 11-2-3 usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, cing teh mang naha misah. Si eta mah usoli urang netara. Pan kamari ge geuning kamari Idul Fitri teh aya nu Jumaah, aya nu Sabtunya. Cenah tong kasih eta naha Jumaah si eta mah. Cing teh maneh Sabtu, ai si itu Minggu. Bapak mah Senin jiga mah. Keun bae urusan beda mah keun bae, ngan kudu diikat ku agama rahmatan lil alamin, kudu bisa silih hargaan sanajan urang beda, tujuan mah adalah sama. Kahartos Bu. Dan nu poe Jumaah ge kan puasana awal, ari urang mah sapoe geus ti eta, matak Sabtu. Tah kumaha tuh cenah abdi mah? 2 poe urang mah poe naon harita teh geuning? Kemis, tah itu mah poe Jumaah, tah berarti Idul Fitri teh poe Minggu. Dengan pan di urang mah minggu di gereja atuh. Keun teu kudu riuh. Dan Nabi mah teu ngajarkeun NU, teu ngajarkeun Muhammadiyah, teu ngajarkeun Persis. Kadang eta urang resep berorganisasi jadi NU, jadi Persis, jadi Muhammadiyah. Hepek bae ngan bawa Islamna garawe gerasok. NU nya ka yatim, nya ka miskin, nulung nu butuh nu susah. Persisnya ka yatim, nya ka miskin. Muhammadiyahnya ka yatim, nya ka miskin. Ta eta nu boga nilai mah gawena. Eta kene urusan beda. Raos beda teh. Pan bapak ge jeung ibu bedanya. Beda jenis kelamin, beda bentuk, beda wujud. Dihijikeun ku pernikahan, ku beda. Boroso teh cipejuh nepi ka riab. Tah coba engke mah lalaki jeung lalaki hijikeun. Paling bijil ge anak ucing atuh ibu. Jadi ku beda teh menghasilkan produk baru. Ngan keukeuh kudu bisa silih ajenat. Tempat suci kaopat bulan suci, kitab suci, tempat suci, tanah kaopat tanah suci. Bapak ibadah haji, ibu umroh, kamana? Ka tanah suci kan? Lamun bener urang ibadah haji ka tanah suci, umroh ka tanah suci, punten balik kudu cicing dina kasucian. Ulah ini ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Apal tanah ledok? Mun teu disebut haji teh baeud 7 poe sia tah. Ampur haji. Tanah suci kudu cicing dina kasucian. Ulah nu disebut tanah suci ari balik ti ditu beuki ria, beuki ujub, beuki takabur so aing pang hajina, kabaturnya campah ngangapruntah haji burung kitu patut mah. Cicing dina tanah suci mah kudu cicing oge dina kasucian. Terakhir nu kalima suci. Ai suci teh wudunya Bu. Ai wudu cek ilmu fikih ku cai naon?
Cai suci dan mensucikan, cai mutlaknya. Cai suci mensucikan. Da cai nama suci, di Ciamis wudu ku cai suci. Bandung cai suci, Katapang cai suci, Indramayu cai suci, Cirebon cai suci, Banten cai suci, Arab cai suci. Sabab cek Nabi wudu teh kudu ku caina cai suci mensucikan. Cai nama di dunia teh suci, nu teu suci mah bibir ibu. Matak saenggeus wudu ka kemu teh dijilkeun kasucian ibu bibir, tong ngahina, tong ngaledek, tong nyaci, tong ngamaki, tong ngarendahkeun. Wudu ku cai suci, bibir oge jadi suci. Ieu mah ai wudu ku cai suci, ngomongkeun batur, ngaledek batur bisa jadi ka kemu kutik kotok sia teh. Nya aya makna di jero nya. Rarai susuci ku cai bersih, cai suci mensucikan. Bersih nararai lain ku glowing bu, bersih rarai lain ku lipstick bu, bersih rarai lain ku wedak bu. Percuma glowing, bibir berem, wedak dipake, blush on, sifat, tapi hasil pamatuk. Hidung banget na, teu kabeli wedak, teu pernah di lipstick, tapi someah jeung amis budi, hakikat wudu masih eta. Jadi bersih nararai teh kucai nu suci teh suci nararai gambaran suci na hate. Someah daredeh alus budi hade basa. Punten kalangkung ibu bade ka mana? Punten ngiring ngalewat. Eta wudu teh eta. Lain geus wudu nyarekan salaki kudu wudu dina jero sumur sia teh. Lamun diterangkeun ti anu pikajiat bab wudu, urang teh can migawe wudu. Matak cokolot kade euy lamun wudu batal wudu deui. Lain wudu leos kacai dekul wudu, tapi sebenarnya nu ngabatalkeun wudu lain eta teuing. Tapi nu ngabatalkeun wudu mah tah gorengna eusi hate kajeun keur wudu geus batal deui eta wuduna. Wah. Baelah da kahartinya. Kahartos. Kan bae aya geus kahartos mah ngeusan lah. Jam 8:30 bisi kaadanan. Tos tuang neng. Iya nya, sanes, di pasian ceceh ku Pak Haji, acan, engke, bareng jeung iya. Aduh, ampun euy. Wah. Naon ibu? Matre. Ari ibu tuang sangu. Aya eta acuk keng meser. Geuning sarua beuki mah tong loba ngomong atuh euy. Berarti kabeh ge jalma mah matre. Da ibu ge boga salaki nganggur, teu usaha, eueuh keur sangu, eueuh keur beas, eueuh keur balanya, eueuh keur kongkorong, kabur tah. Matak angere urang teh butuh kudunya ngan sagala-gala lain kudunya. Pek mareunang dunya, ngan dunya pake keur alam akhirat, pake sedekah, pake infak, pake tiung keur munian, pake baju keur nutupan, pake imah keur cicing. Tah kitu boga tanah sing lega, sok atuh hibahkeun keur saha? Keur makam. Ulah ai tanah lalega, ari pas maut dikubur di tanah batur. Arera da. Ari mobil marewah, ari pas maut pasaran ge geus butut. Bener ibu? Gitu, mantak urang ulah poho kana pangbalikan. Ulah nyieun bibir saenggeus boga bibir, tong nyieun suku saenggeus boga suku, tong nyieun awak saenggeus boga awak, tong nyieun kumis saenggeus boga kumis, tong nyieun halis saenggeus boga halis. Ibu tos gaduh halis, keun we eta, tong nyieun deui. Dijieun deui mah di dieu atuh jadi halis 2. Naon maksudna? Ulah boga hate saenggeus boga hate. Ari Allah nyiptakeun hate manusia yuladu alal fitrah dina keadaan suci. Urang tong nyieun deui hate nu kotor da Allah geus nyimpen nu suci. Matak lamun urang geus boga hate nu suci ti orok nepi ka ayeuna pertahankeun ulah nyieun deui hate nu kotor. Bisi balik ke tempat nu kotor. Da lain laleur ibu urang teh. Ayo laleur mah cicing di tempat kotor, napalkeun kok kotor, nyebarkeun nu kotor-kotor. Saha eta laleur. Hareupeun ibu ngomongkeun batur, hareupeun batur ngomongkeun ibu laleur.
Sakitu nu kapihatur nu paling hese tina puasa lain nahan lapar jeung dahagana tapi nu paling hese tina puasa la'alakum tatakuna. Muga-muga dina acara halal bihalal nu diayakeun ku Bapak Haji Ridwan milwah kulawargi sing aya guna jeung manfaatna. Khususna mah keur pribadi nu nyarita atuh umumna mah kanggo urang sadayana sing aya dina jalan kasalamatan rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jeung marsi hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura anu ketedak luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.